beralih ke informasi berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected hingga kemarin sore sudah ada 19 kasus. Hari ini kita telah melakukan pemeriksaan spesimen. Kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. COVID-19 bergodok. Penyakit viral anu bahaya ayeuna parantos seueur anu janten korban. Virus corona anu gancang-gancang ngajantenkeun dunia gerak seolah-olah lalu. Seueur nagara di dunia beuki katungkul ku pandemi seperti negara Amerika, Cina, Italia, Spanyol, jeung negara nu sanesa. Kalau buat Indonesia anu henteu lengkep ngerenkeun penyebaran COVID-19. Selaku contoh mitigasi virus nyaeta sholat kunut, nasi kucing, susu kudalia, minum obat herba eta mangrupikeun banyolan nalika penyebaran COVID-19. Sareng deui COVID-19 oge ngalumpuhkeun seueur aspek kehidupan di masyarakat. Contohna seueur pagawe anu dipecat anu tiasa ngadorong tumbuhna kemiskinan. Naon anu urang kudu dilaksanakeun? Urang kudu nurut kana aturan pamarentah. Punten, aturan pamarentah tong diremehkeun sabab ieu moal beres upami henteu dimimitian ku urang sorangan. Urang tiasa merangan corona sesarengan lamun urang nurut kana aturan pamarentah. Sehingga dunia ieu tiasa uih deui kana keayaan aslina. Hayu urang sadaya kedah mimitian ti ayeuna. Urang nurutkeun protokol kesehatan, ngumbah panangan, jaga fisik, sareng urang kedah ngangge masker. Hayu urang bantuan pamarentah jeung tenaga medis. Maranehna rela ninggalkeun keluargana demi urang sareng. Urang ge kudu berjuang demi maranehna, anu keur berjuang demi alurang. Ku cicing di imah eta oge teu berjuang ambil ngantikeun penyebaran virus corona. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngangkat virus anu bahaya ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin.